Nalendra Prabu Batara Kresna Mangnusa gelar Batara tugas maha tunggal saya dipikeun ngarengsekeun pacogregan jagat raya Pramudita ngahaturanan linggih Lurah Tamtama Nagara Amarta Raden Gatot Kaca tokoh masyarakat Astra Jinggalan Dawala sabit tungkul hamari kelutat nyemah narimang sabda ajrih ningali pamor Nalendra Astra Jingga Dawala tokoh masyarakat anu payus di Piagul kalian di Pirius kaharep maneh payun akang alah sawiyo sekap video ulanduh muni asa tetegeun ya biyo asani caka sahute biasa nama abdi diuk dina palupuh di tilaman ku kulit me di kampung ayeuna dina permadani anu sakieu empuk karaton anu sakieu hururung harerangna henteu betah di mah dinu kieu teh taratuman teh biasa nama biasa di kebon awi tah kitu merang keneh dinu kieu tibatan di kebon awi mau dosa kasangakeun samaha abdi kahunyuk panjenengan pangarsa Gusti Batara pot lan nuhun pot pujastuti maneh ditarima ku kaula kumaha bapa maneh cager alah hibar bakto saur teh kulan nuhun tansah diajeng-ajeng ieu teh aya pikersa naon ulah nu acara reuas pisan sigareng teu milu henteu ulan nuju dagang pulsa sia teh teh nya muka konter hog nuhun ti abdi ge teu kantun ngahaturkeun semah baktos kohnyok panjenengan Gusti Batara Dawala abdi nuhun sajabina ti kitu tansah diajeng-ajeng ieu teh aya pikersa naon mun reuas abdi teh kulan nampi pangangkir disampur ku Juragan Gatot Kaca aya anu rek dipadungdengkeun Dawala sumuhun ngeunaan nya ngeunaan ieu we jagat raya Pramudita sumuh saperkara uat teh sono kasep oh sami wa sono lin sami ulan abdi ge lawas teh tepang teh ulan mang tahun-tahun ayeuna tepang deui mun anger geuning jalan mah aut-autan keneh teh ieu nuhun pot kaduana ti eta wa teh ngahaturkeun nuhun hidup Gatot Kaca parantos biasa nyaosan kana pangangkir ua tau kalayan ua maksad nyangahkeun panghargaan atanapi pangajen anu saluhur-luhurna ka hidup Gatot Kaca salaku Lurah Tamtama anu parantos ngagabungkeun diri nyaeta jeung sajumlah pasukan-pasukan anu sanesna dina ayana perdamaian dunya sabab pasukan hidup di melajang tengah pasukan Garuda Ngapak seueur anu ngalibatkeun diri ngagabung jeung Tamtama perdamaian leres Juragan anu Gatot Kaca pada kasohor kemana-mana ulah mancanagara taya demi aman ieu dunya ulah supaya hindar tina peperangan antawis negara jeung negara duka kumaha kan aya abdi mah anu bodoh sok nanyakeun kitu dah nanyakeun naon pot naon anu direbutkeun para sea kitu naon anu jadi udagan maranehna matak naon atuh lamun araraman damai we mun urang banyak ka ieu agama na teh jiga dengan ukurina teori unggul teh eta padahal agama mah dina hate tuluy dijawab ku leungeun saling salametkeun antar urang sareng urang iya padahal hasilna tina agama teh halus pikiran maneh pot sumuhun cek nu bodoh kitu
cenah eta beda paham sotak setik wajar da di dunya. Wajar, dunia mah. Da cicingna jelema mah beda, lemurna beda. Ya, beda lembur. Ciri sabumi cara sadesa, jawadah tutung biritna sacarana ngagaduhan budaya sewang-sewang. Teu aya kajabapan lintang ti saling ajenan. Bener. Kitu cek abdi oge. Atuh tong bujang hingga sadunya ulah. Di kampung abdi we dina agama unggul tos sabaraha golongan. Digolong-golong, Cek. Anu ieu pahamna kieu, anu itu kitu barisa agama. Digolong-golong nih. Teteh silih baeudan, teteh kaituna teh beda paham teh. Silih delekan gitu. Papangi silih balengan, silih omongkeun. Padahal teu kudu kitu aya jelema mah. Urang mah nyalin. Ari nya mah agama dina hatena ayaan. Atuh datang boro pamadegan aya sama beda mengaran kumaha pot tong sanagara ieu mah sakabupaten we ngaranna Udin we kabeh da lieur geus sok aya nu nanya teh ka mana Din hor itu Udin dek aya nya ka Udin sabab Udin hajat nyunatan Udin anakna Labeu wayang nang wayang dalangna Udin tukang suuk teh Udin ngaran teh deui si Nena oge Udin nih. si Nena CSI tuh Lambat pisang sama dah. jeung abdi oge padahal ku ayana beda teh eta teh supados nyambung supaya saling bejaan kapangih we yen cirina manusia teh anu kersa mapatahan jeung kersa dipapatahan mun teu kitu rametuk coba eta urang nepi ka disajajarkeun jeung rametuk lamun daek parasea ta eta pikiran jernih teh da pangihna mah urang kampung padusunan model cepot paingan sekolot baheula yen bisa negara bakawaluya teh lamun dipingpin ku budak angon lemurna teh urang kampung bau lisung jauh ka bedug angang kadulang imahna di hatepan ku haneulem ditihangan ku hajuang tihangna batu satangtung ai ulina sok di bibirit leuwih jero pisan si horeng ku jalma-jalma anu pinuh ku gawe hartina bau lisung mohon sanes bau kelek sing bau lisung tong ka mana karep atau nya payuneun saha teh aduh meh di berjalan tak kitu pot sabab ari kaayaan di puseur dayeuh mah geus heterogen apa aka heterogen naon geus loba-loba pendudukna loba bangsana pendudukna campur aduk pendudukna teh nya beda-beda suku beda-beda agama beda adat ta ieu nilih kana kaayaan dunya we kaayaan dunya ayeuna harengheng ku dedengean pajejet ku deuleuan seueurna dina agamana atuh da doktrinasi pragmatis tidak berdasarkan empiris ngan ukur wungkul ku teori jauh kana praktek mah Jauh tina gawe. nya seueur kulan penjahat-penjahat teh ayeuna teh anu ngatasnamakeun rek nyaah ka rakyat rek nyaah ka negara padahal ka itu nama jadi hileud teh Ya, kanu lemah pantes. kitu pot seueur kulan ai ku kitu teh mah da tong boro make jeung organisasi tutuwuhan we di dunya tutuwuhan beda hileudna Beda. Bapak tani mulak peuteui pan teu jeung hileudna di mana geus peuteuyan eta hileud ujug-ujug di jero peuteuy ka mana jalanna ari hileud peuteuy tarangakan daun teh dan teh oge boga hileudna Kenapa corok? Masing-masing dan setiap organisasi oge sok aya oknumna aya wae atuh dah. oknum pejabat seseueurna teh bararang saat geuning duit negara teh dihakanan Secara ka kampung-kampung ge nyebar aya meraskin oge dibikeun teh kan wawuh kabarayana manehna gegedena nya nya
nu dihana teh da. Nah teteh ngomong teh kumaha mun aya nu kasinggung ya tong baru kasinggung nepi ka TBC lain urusan aing ulah aing ngomong batur mah demo geuning aing mah ngomong nah ulah Batur mah anarkis masih kene make etika aing mah wiwaha. bae da rakyat mah ngabogaan hak kedaulatan sapinuhna di tangan rakyat aya hak aing pikeun ngomong sabab naon sabab geuning aya pangabutuh maka aing deui ka aing deui Dulutik we rupa. bejakeun ku sia dawala lamun panggih ari sia kitu rek mimpin cucunguk rek mimpin rakyat Benar tah. Secara mata kudu bener secara hayang aya tah. Secara gerah ka kitu Deh. harianat da teh pengkhianat rakyat musuh negara teh panu kitu pan Iya. pot latah pangna ku kaula disalukan teh eta nu dicaritakeun ku maneh teh real Kenyataan. apa real oh jalan kereta api real atuh tah mah oh da real ge bener eta tak kene timalan wa kata-kata kaula ta eta teh aspirasi laras anu kudu diperhatikeun teh bisi hidup teu apa sejarah uat teh baheula keur orok teh disumputkeun di kampung keur nagara manura aya nu ngajajah uat teh hirup teh di kampung gitu wa tos ngaraoskeun atuh agan mah ulah kahirupan di kampung teh Apa peuri heula. mata uat teh sono obrolan kieu teh da puguh uat teh hirup di kampung baheula Ya kieu datangna teh bitu. jauh sumuhun kulan aing ngeunahna di kampung teh ti iseuli herang panon kulan nya nganukur ngupingkeun berita-berita kaayaan di puseur dayeuh Ya. nya da terang tina berita abdi mah komo ayeuna parantos canggih boh media elektronik media cetak internet dina Facebook informasi dunia informasi teh mah gampang pisan kapanggihna teh gampang ya nu mawe pantas pun lanceuk nyarita kitu heuda berita nyebar nya tadi dia rupina kriteria kapamimpinan kudu apal teh nya naon wae kriteria pamimpin teh lawala sidik tableg amanah patona make patona mah ulah waka eta mah keur urusan heula jeung KPK Giring eta mah. kan lanan eta mah cenah nguruskeun sapi lanan leres bulan tah gitu iya kaharenghengan dunya teh sakumaha nu dicaritakeun ku cepot pot lain sanagara tapi sadunya itu kejadian gitu teh sumuhun bulan mung negara abdi pangitan panggedena tingkat korupsi teh Wah. Bang badak dadak. beuki dia beuki kacau malahan ieu kiamat teh geus diambang pintu lamun diantep Abang pintu cep. tak ieu teh uat teh keur neangan solusi Nangan jalan keluar. apa solusi apa nu sok megah sok nilang teh teh polusi pu tama polisi masuk kampanye politik tama ai politik masuk kenok itik tama Aduh. ai itik mah di mana orang lempang hese teh make itik itek tama ieu kaharengengan dunya teh tangtuna urang kudu usaha komo deui ua teh batara ai batara teh mimpin dunya pengaman dunya Mirip. tak aya deui anu mimpin tilu alam nyaeta hyang otipati jagatnata anu disebut Raja Triloka Mirip. timalan wa Iya. pikeun ngahinarkeun kajadian-kajadian supaya ulah harengheng teuing dunya
wah teh rek mentes gawe nyaeta pang nepikeun walapatra pang dugikeun walapatra Akang apa walapatra naon walapatra teh dek walapatra teh surat layang anu sok diapungkeun lang layangan eta mah tuh layang surat cepot walapatra teh ieu walapatra teh kedah dugi ka Hyang Otipati Jagatnata Batara Guru ieu teh milarian solusina supados dunya ulah dugi kariweuh teuing di mana ulah pajejer jadi uat purwang aturanan lingi hidup teh uat terek mentes gawe panganterkeun ieu surat panganterkeun ieu walapatra nyaeta ka Hyang Otipati Jagatnata Batara Guru iya nah Gatotkaca bujeng hingga kapurut marganing tanaga larapati kasarakeun demi kasalmetan dunya ta eta ngan ieu surat numutkeun Gandam Ramo naon Gandam Ramo teh soratan katinggalan sorak gaib sumuhun ieu surat teh ditepikeun anak kudu ku Astra Jingga putrana Bapak Semarula Pudrapawana astagfirullahaladzim alah sia doa jore yang isinya we kitu luas euy duh alah entong ku abdi seueur piwarangeun ieu mah tugas gaib pot ieu surat teh kudu tepikeun ku maneh ka saha teh sieun ka saha wa ka Hyang Otipati Jagatnata Batara Guru ka sawarga ulah astagfirullahaladzim itu agak lah doa kusi lain ganya kusi tong ku dewek ampun aing ngasoakan leu keur melemah jantung engko jeung aing teh geus pohoan aya mah kumaha mun dibikeun ka kabogoh daek teh daek Asta Jingga kudu init bayana kang ulah baha nah Bawiraos putra Gatotkaca Bawiraos Gatotkaca sawieuh putra anu bakal ngajajakeun ieu surat kudu ku Asta Jingga tapi Gatotkaca ge teu leupas dan ngalibatkeun diri nyaeta pikeun ngaping cepot lumampah ka sawarga bisi aya siku siulu gelagakeun sana ngamuk ka jameta eta ngan di batas meureun ngajajabkeun anak nepi ka kampung Medang Kamung desa Medang Kamulian tidinya mah Asta Jingga dilepas nyata naik ka luhur kawaringin pitu tiwaringin pitu ka Tegaramat kapanasan tidinya mapai-mapai tamakan situ Madira langsung ka Jonggiri Salaka tidinya baka ebreh lawang selak matangkep langsung abus ka sawarga wah perjalanan berat ya. wah rumit kan seolah-olah Ki Asta Jingga teh ayeuna teh rek dijarahkeun ka sawarga Maniloka ka tempat suci eta tak geuning teu kudu mayar geuna di umroh boga gelar hejo ti ditu teh haji belum alhamdulillah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarikala labbaik innal hamdan wa ni'matan laka wal mulk la syarikala cing mabrul amin mabrul kemana tah kitu pot sakaligus nganterkeun surat teh maneh dek dijarahkeun ka sawarga tiasana jalmi ngadampal sawarga teh kulan jalmi anu bisa ngajalankeun rel kamanusaanana mengpang deukeut kana rel di dieu
saya tong ya tuh terjadi sedangkan abdi teh jelema berkesan teng tunggu di parut catang di rumpak pari pawasna ulah cek batur mah abdi teh jelema sompra Oh nya. itu nggak ke masjid oke abdi mah can pernah ngeusian kenceleng malah kalah nyokot rek tiasa kasawarga kumaha jelema model abdi pot nggak Ya Omah. murah asihna pangeran bujeng hingga keayaan di dunia di mana wae keur kumaha wae maneh eling ka anjeunna bakal eling ke maneh Leres. syaratna ti ayeuna kudu ditobatan jeung diaku sagala rupa kasalahan Iya. salabarkeun ti ayeuna Bener. abdi unggul itu kasawarga teh Salabarkeun. pamerdih maneh naon upami leres abdi di piwarang masawios pun adi dibantu di Sidawala Tawajeng bahan. bisa tenan naon Tawajeng bahan. malah Gatot Kaca garek nganter ka kampung bedang Kabubun Tawajeng bahan. moal dugi kasawargana Dijajak kan. teu bisa kudu asta jiga jeung Dawala Oh, Dijajak. lah ampun Mirip. hayang geura panggih jeung widadari dek mah rek di kumaha eta teh. oh Mun panggil. widadari aya duji ka si Agnes Aya. Aya wae. Kumaha leuwih Kumplit leuwih bidadari mah. aya nu jiga si Omas. ke lamun aya widadari jiga Omas peker sia atau widadari jiga si Eni Bener teten nih. tah kitu Gatot Kaca jadi putra mah jajab salametkeun lumampahna asta jingga Si Eta teh. lumampahna ki Dawala Dah. ngajugjug sawarga maniloka ya Kang. keung aing mah gandeng rek ka sawarga eta duh Akang aduh si Akang bisa jadi haji. ngan aing ngeunahna mun balik diri itu dek cara jadi haji bicara bahentis Kos bantis jadi cara pengajar. Kang Oman si Dodadi Darah pahaja. Benar. Kos Haji Pepen. ngarano ge jigana genti Kut naon Kang mun segala haji. Haji Saipul Halus Haji Saipul. Saipul Muin. tah ieu suratna Ayeuna jeung Saipul teh. wayahna cepot amanat ti kaula ieu surat ulah wani-wani pindah tina leungeun maneh ka leungeun batur sahinga kahyang otipati jagatnata Dah. cenah meureun di jalan bisa aya nu cika nempo ulah maneh cin pageuh pamadegan pantosna teh nya euy cek Oh, cek Kang. dina eta surat teh cek unggul duh Alah. Benghar. miliaran Bisa jadi teh. Itu ka urang. ulah wani-wani ningali manehna ieu surat Ulah wani-wani. Komo. kade sing tahan ku gogoda bisi di jalan aya nu rek nempo Nu ngolo kade. sing pageuh pamadegan bos wani-wani nyoekeun mi HP coba balik disoekeun maneh tak kitu mi HP sisir jeung minyak Ade. Kade teh. kade ka ansloman leungeun HP. mi HP pikir jeung niat kade ka angsonan deungeun Dengeuna. jeung halus puisina euy Bodoh. buah sawo buah nangka Oh, dah. buah nanas jeung buah salak Naon sina? maksudna itulah nama buah-buahan Kudu disebutkeun. mari rujak dong Halus Kang. sakitu tarima bot Ese ini. pindah bot pindah dia pindah bot Pindah. Pindah. marek wong Wiswano undang aja marek wong Wiswano ini rangalih pinara
hate maneh ragu-ragu ulah waka init bener kada bisa cangcaya Karena pimplan mah tong. mang mau ulah ulah mang bot sang saya mau ulah ulah sang saya buleudkeun tekad bener siap bulan sanggup mangga bulan jik mang masih kapeg sanggup dina jeung hareupan rupa-rupa cocoba sanggup dina jeung hareupan hese capek susah payah di perjalanan jam 5 teh sare kene sabab ieu teh ngabutuhkeun kedewasaan yo dewasa pikiranana dewasa ilmuna jeung sajabana Priyogi ka Siap, Bulan. kali belah teh sarena percaya diri maneh sumuhun mangga bulan geus teu cangcaya hate parantos siap bulan geus gamelang aya keneh naon panginten di jalan teh seueur nu isalan di Gatot Kaca geus aya bekelna aya aya bot aya geus bade ayeuna dikabdikeun engke di jalan ke di jalan ieu kalian baik bisa papisah enjoy we akang kan di mobil banyak payunan Gusti Batara bisa ka sakitu bot berat mangkaning eta abdi mah anu jadi reuas bakulan naon Simun pan sawarga teh pitempateun jelema anu wah jalma nu bersih suci Nu bersih. iman tak asa teu pede keneh bulan ngeureuyeun di jalan pikiran kurang enjoy hah sae ulah ditampi atuh ya Kurang nyaman. nya serat teh kange hiang otipati jagatnata Batara Guru sakali deui bisi aya nu nginjem atawa hayang nempo di jalan kumaha cek maneh teh moal pasti kada bisa murah gelena naon saha bae sanajan bapak maneh kulawarga maneh hayang ningali eta surat ulah akang ge ulah noong gitu kecuali pamimpin Pajanarto sebagai abdi ulah nah si eta mah tidak ada kecuali tidak ada no way upamanya masihan beas kumaha tarima we bawa eta mah bawa tarima tarima beas nama tapi pala ningali surat entong surat nama sakua kajen nyokot teh ti gudang kaula tuh ulah di pihak dek butuh sabaraton ulah di PHP-keun ka Pandi sok taranpi sae ulah kade amanat di pundak di mangga diestopkeun ku abdi kula mudah-mudahan siapa mulut kiruran siapa rejer kanan sing inget yen jalan ka sawarga mah rumit rumpil kudu ngaliwatan hese capek susah payah pait getir lara jeung balangsak kudu kasorang hartina anjeun kudu tawakal di jalan eta siap kula sok ayeuna kula ayeuna ulah diisuk jik ini permios atuh kula naon ayo euy hayo siap sumuhun kula abdi bade dijajab geuning abdi diajak ieu barengan da ulah sampang bejaankeun di jalan besi lanceuk maneh plin-plan campur bantis bisi oncomeos bisi plin-plan bener si buku pamandegan bisi tepuguh pamadegan awas maneh masuk rumah menta gini sok sumpang-simpang bener kau rai nu ngagupayan gini dekau bae nu wau saya mangga teu pae nu permios atuh los tuna lampah eta tuh iya iki kacarios ieu Ki Semar Badranaya mang melangkeun ka astra jinga dawala margi disamper ku Gatot Kaca nampi pangangkir ti nagara Dwarwati tuh iya iki di satengahing marga Semar Badranaya mandeg ya kulang nah asa tekuhan teu teuing nya naya naon atuh teh akang silaing nampi pangangkir delecu tisa balang siang deuleu ujang oluh da teu tibra dewek sare oge itang ngaran-ngaran ka anak ada
kanu gedenya aku gedena, kanu letiknya aku letikna, kanu pinternya aku pinterna, sanajan kanu bodogenya aku bodoh. Leres daya dunya kita sih. Oh hayangnya naon maksudna si cepot menang undangan ya. Leres duka wa. Oh iya anak saya. Ari pantesna teh si cepot teh deui leuh. Naon wa teh? Terlibat naon we bisi terlibat dagang narkoba. Anu mawi eta nu pika. Heuh eta nepi ka melang teh jang. Nu pika hariwang teh wa bulan. Nya agama teh cu. Leres. Pilih lepas. Yen anu bakal nyenangkeun ka kolot teh hiji Naon wa? anak anu soleh. Soleh katenan. Kaduana atuh ilmu nu diamalkeun. Ta eta ilmu nu diamal. Katiluna nya eta harta nu disedekah jariahkeun ujang. Sumuhun teu fatwa. Eta teh didikan ti pangeran ujang. Leres. Yen supaya urang mulang deui ka alam asalna teh syaratna teh kudu kitu. Oh kitu sumuhun wa. Coba lamun ayeuna anak ngaringkuk di pangbuyan, di pangberokan, alatan narkoba atawa ngabunuh. Leres. Hate inung bapak moal teu ngagolak panas ujang. Ngagetar wa leres eta. Parendene kitu genteng-genteng ulah potongnya cu. Sumu. Sanajan begeng oge ulah digotong ujang. Eta wa ulah bisa dijawab. Aduh aya anak yang palang siang barudak ya Mahawa leung basa lamun positif eta dina negatifna deuleu sieun mamawa goreng kanu jadi kolot mangkaning disaur ku raja dunya Gusti Batara. Oh nyetak itu jangan ka anaknya cu. Ai deket loba pipaseaeun, ai jauh inget wae. Inget. dah tangtos. Meureun inung bapak dewek oge baheula kitu we ka dewek. Daya bentena wa Muga-muga Gusti pun biang pun bapak dah eta anu parantos aya di alam barjah ditempatkeun di tempat anu nikmat mungguh Allah amin 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 wa rumasa meureun nyusahkeun dek baheula keur budak teh cu. tangtos ngarungsingkeun wa ulah Sabab naon? Sabab Gusti moal dek ngahampura ka eta jalma lamun eta jalma tanpa ridho hampura inung bapak ya. atukan tenan Nu mata kade me HP ka ari lain ka inung ka bapak komo lamun inung aya keneh bapak aya keneh dah hormat wa sabab didinya deuleu dina dampak sampeanana sawarga teh jang. sumuhun telfat wa barokah teh didinya urukan Ridho Allah teh aya didinya usung kantenan wa ujang kulan wa teh unur hoyong katingali punuk osah dongkap parantos katingali tarang sumuhun dina wengi ieu wa saparakan satir omongan giri harja tilu ka peto dah kedah ngagejerak deui wae di ieu tempat di dusun Karang Ampel sumuhun Desa Parigi Mulya Kecamatan Cipunagara Subang leres pokokna Bapak Tasla kalih Ibu Ijah eta wa Bapak Dede Rudiatna leres sareng Ibu Asni Susilawati sumuhun Wani eta dina raraga gusaran ieu teh ujang oh sumuhun Neng Gita Neng Kuista parantos rengse parantos wa tah nepi ka kitu kadeudeuh ka nyaah Ibu Rama Kawalas nitipna ka asih nunana ka nyaah neuneunana kadeudeuh sumuhun dibelaan nepi ka diayakeun reuah-reuah hiburan jeung sajabana oh kantenan wa nya cu sumuhun leres kaku kituna wa saparakan sareueus leres kumaha dina wengi ieu ngahaturkeun nuhun ka Bapak Camat miwas setapna deh Bapak Dan Rami Bapak Kapolsek sesepuh ulama tingkat kecamatan
tokoh masyarakat, tokoh pemuda sadayana nuhun ku kengeng widi anjeunna wa tiasa ngagejerak di dieu nya cu ih kan tenan wa kan tenan tak kumaha sakitu wa beh dituna anu ngageugeuh di Kabupaten Subang pangarsa Bapak Haji Ojang Suhandi Pak Haji Ojang leres Bapak Bupati Subang anu parantos ngawidian ka UA leres nyaeta nganjang ieu ka daerah Subang ya Ujang katenan Bapak Kepala Desa di dieu Bapak RT Bapak RW tatangi nu kaungan maksa Bapak Camat Bapak Polsek kuwi di anjeunna UA tiasa ngagejerak di dieu Ujang mudah-mudahan leres eta kasayan teh cing jadi ibadahnya cu amin amin wa atuh UA da puguh jalmi dionang UA mah cu diulem wa teh anu aya patula patali janji tadina baring supagi ieu murang kalih di gusaran sumuhun wa palai dipanggejerakeun ku UA sanajan geus sakieu kakolotanana UA teh saras baritos sepuh Jawa tapi hikmahna ageng pisan iya tuh kan tenan wa nya eta tiasa silaturahim sareng urang dieu nya Ujang sareng urang dia urang pari Bapak Junaidi Qadarullah SAG aya teh para inohongna eta teh nya cu sumuhun Pak Yanto SPD mantan Kades aya Pak Pandi leres aya Pak Dr. Adrianto Sumping Bapak Ade Ruswanto aya Bapak Kasno aya Pak Kades Parigi Mulya aya sumuhun Pak Kadar Sukamane aya lalu Pak Haji Cece Aya Pak Haji Cece Hamdani Cece Gong aya lalu Pak Hasan Pak Hasan wah Kang Hasan. Open Kang Open itu Pak Haji Oman Sidodadi ge ka dieu ngurunyung Pak Haji Oman Sidodadi Abanti Pak Ehon aya aya Bahajin Pak Ulis Otoy aya Parigi Mulya Wanaya ti Layung Grup aya nuhun Wanaya Layung Guru Kang Jena aya Kang Jena eta Bantis Abantis ngurunyung Pak Haji Entis nuhun Lujeng Tepang Kang Onang oge aya tapi ke kersa lagi ngarurumpa si awet oh nuhun Lujeng Tepang cing Parajang Yuswa kitu nya cu leres Bahajin tis tah kitu Ujang Padalang Asep Truna oge aya ngurunyung Pak Haji Asep tos ngaos panganten ti pamanukan aya bejana wadi dieu ka dieu nyimpang heula katenan aduh nuhun kuping warus yang Riswa Dalang Riswa aya Riswa aya oh murid dua eta tadi beurang cenah di deung wayang katenan gejerak di dia Sincep nuhun disuhunkeun doa restuna we ti sadayana nya kangge murang kali nu di gusaran oh sae cing panjang yuswana ieu murang kali teh cing jadi jalmi anu solihah amin nyajang lares amin cing ngamilik rezeki nu jauh cunuk nu anggang datang nu caket gerak ka koreh nya Ujang lares tak kitu ti wah dah atuh amin ibu ramana murang kali tilas karugelanana moga-moga cing kagentos anu melipat ganda digentos ku rahmat pitulung Allah nya cu amin amin tak kitu Jang piring dong lares Ujang kulang oh ada fungsina ge wah mah hiburan hiburan urang teh aya deui cing atuh Ujang hiburan heulalanan sakedeung moco naon hiburan naon di uang da anu asup kana hate ceuli urang mah da isini Sunda da puguh urang Sunda nya cu ya profesi Sunda urang pada ngibing pada ngawih wa wah mah lain rek sulap cu pada naon uang didangu teh hayang ngadengekeun lagu anu ngeunah anu tumaninah teh anu tumaninah supaya ieu hate tentrem atuh dangarana ge hate dipangpalerkeun ge sok hese ih atuh kantenan uang malihan Ujang naon teh uang aya permintaan lagu yo iya tuh sayaos si Wa Imas Wa Imas mah heeh sae naon atuh pamunut Wa Limas Wa Imas nya eta laguna teh Bang Bung Hideung oh Bang Bung Hideung khusus saurna teh pakaulan cocok kange neng ada di itu udah
Neng Wingsa teh Dan nulisnya terpunggu dah eta kada de Wingsa tenang tah kitu cu saya sok atuh jak minta lagu Bang Bung Hideung cu Bang Bung Hideung nyangakeun ka urang dieu jak geragun da geuning juru kawihna ge urang dieu jak Ibu Nunung Neng Nunung Nur Malasari teh ya si Bang Bung Hideung deui teh si sarjana seni kadenan heeh si Bang Bung Hideung kayaknya kacaroge na punten ka Chef Dedi ya cu oh ditamu teh we kulana sakedap dina Bang Bung coba Mina pajajaran geus aya nu ngurungan Bang Bung teh mah Bang Bung coba suka gali ayah situ pilu urang karang ampel nu balager wai mas wai mas bebendun sareng bebenda menggah selera juag awit teh pangajul buah amuing lantaran seorang bedil luhur migang babaredogan teh eureun sia Yahudi naon nu kajeng nyebut Yahudi eureun lanan sia murtad pakai jeung nyebut murtad segala nah memang na urang nyembah kana teko itu eureun sia tara salat
Nari sholat kudu bebeja. Sukan kudu ngamiskol dek sholat. nya salat mah kudu bebeja Nah, pan bebeja. kudu niniatan segala rupa ge Paninung suku ge ulah nyaho ari ibadah mah. inung suku milu ibadah goblok lain ulah nyaho jadi inung suku kabeh anggota badan teh kudu Kudu kumaha. milu salat Kalian pada situ wae. Kudu matak di dieu pentingna salat berjamaah Oh, penting teh berjamaah teh Kang. berjamaah teh bareng Oh. gotong royong Oh. panon milu salat irung milu salat Oh, jadi anggota badan teh nya. gawe bareng mun leungeun ulah sacokot-cokotna lamun lain cokoteunana Nya heueuh. mun panon ulah satenyo-tenyona lamun lain tenyoeunana Lain tinggal ieu na. Ya atuh. Da bener teh. heueuh tabarengkeun heula dina wujud sorangan berjamaah Oh. ieu mah sungut nyebutkeun Allahu Akbar aya hate kana pangabutuh eta teh berjamaah teh Oh, teu lurusnya Kang. nu matak modalna urang teh kahiji kudu boga rasa atawa kudu ngabogaan power is pakes Naon power? artina teh fokus Oh, fokus. duana terobsesi Musuh. katiluna disiplin Disiplin ada. teh Eta ai ngaran-ngaran disiplin teh eta teh takwa takwa teh. ai dina takwa teh aya wau waroi hartina apik Oh, jalma takwa mah apik ya kan. apik Teu sagawaya. tuh lamun urang diparengkeun jadi pimpinan ieu kade nu dihuapkeun teh teh nah rezeki halal nah menang korupsi Atawa haram ya kan. Heeh. nah ieu teh rezeki nu rek dihuapkeun teh ladang judi ladang basilat atawa ladang halal Oh, atawa rada. hak urang atawa hak batur kade Jadi kudu bisa misah. apik teh ceuk kolot baheula mah ulah dahar eukeur lapar Nah, ulah syare eukeur tunuh naon ai dahar. artina ulah dahar eukeur lapar teh tingali we nu lapar Da kumaha nu lapar? dan nu lapar mah janji kedewek Janji am si teh. banyo ge tara Bener. Tuh. Janji am teh Kang bener. jeung komo urang lobak libuk harta kekayaan ulah waka dihuapkeun lamun tetangga jejeritan kalaparan Kalaparan. Aduh. tuh Bener Kang. nya Bener. ulah dahar keur lapar teh Ulah janji belawak. wah ulah janji belewak sing apik heula kumaha carana Pikiran heula nya kan. tah di dieu pentingna agama teh Di dieu. ulah syare keur tunuh tingali we nu tunuh dan nu tunuh mah janji dug Janji galadug di di mana? mana we dugna di mana we sareupna da teh cekolot mah ulah syare sareupna jang bisi aya sanekala Nah, bisa kasamar sanekala. artina sareupna teh di mana we dugna Heeh. tong boro make jeung di luar sanajan di jero imah samemeh syare teh atuh nulakan heula panto Tah tertib. yang tertib Janela tutupan heula. heeh bebeja heula kanu kagungan sabab dina waktu beurang teh urang teh loba nikmat nu kaalaman Nya bener. syukurkeun heula tobatan heula nafsuna oge salabarkeun kabeh da urang mah teu ngaboga-boga Oh, anggota diri sasampiran awak sasampayan umur ukur gagaduhan heeh bener umur anu ngadu. bikeun bisi diparengkeun maot keur sare Keur sare salabarkeun heula. ai ngaran-ngaran geus bebeja heula mah pan urang teh genah Kan tenang. geus dibikeun Nya. geus pasrah Pasrah kanu gaduhna pasrahkeun. kanu kagungan gitu yang gaduh itu Bener Kang. ta eta apik teh euy Jadi sebat takwa teh eta Kang. heeh Apik. nu matak ceuk dewek tadi si tara salat Heeh, tah eta teh kepagawean kitu teh sarua jeung nemongkeun diri tara salat Oh, jadi tina pagawean geus ka ai salat teh saur ulama mutanabi ai hartina ulama mutanabi teh ulama nu leres-leres nyunah rasul Oh, eta ai teh. salat teh aya 3 huruf naon wae teh teh? sod lam ta
Ai ai disebut sodna teh sidqul qauli hartos. artina bener ucapanana ngaran-ngaran nu bener ucapanana mun ngomong tara dibarengan ku bohong ngadek sacekna nila saplasna nya cek nyana lain cek lainna tara wani ngurangan jeung ngaleuwihan kana perkara nu geus ditangtukeun mun panjang tong wani neuteuk mun ponok tong wani nyambung mun condong tong wani motong pas tukang salat mah ngomongna Ari eta nu kadua lamna atawa ahli salat nya ahlina Tuh. ai lamna kan ailamna teh layinul qalbi naon hartosna artina leuleus hatena tuh ahli salat mah leuleus hatena ai leuleus hatena teh dina prak-prakanana sopan santun ramah tamah DP handap asor tawado landung kandungan lair aisan ipis lapis kana tapel malapah gedang kaituna tungtungna teu melengkung bekas nyalahan oh eta teh nya ai eta takna ai takna teh tarkul maasi hartina teh geus ngajauhan kana rupa-rupa pi maksiateun oh eta tupina dijauhan komo maksiatna bener kan da panayagan bieu aing ngiga kenang dijempe-jempe eta kokot jilakakeun batur jauh kana salat ya teh oh jadi kacirina teh tina pagawean matak beungkeut Allahu akbar Allahu akbar tah leungeun teh peueuhan di dieu nya ieu mah kendang dikeplos-keplos aing nepi ka wiwirang goblok kaberin tinggal jadi ngamak ngamak cacak sarombongan sia teh kamajang deungeun-deungeun Ukur mah kepegat macet tadi dah hayang we heureuy tadi dah banyo teh urang ngeurejeun saha lamun dek banyo intern jeung aing bae urang ngeurejeun saha ieu kan di depan publik pan sia teh geus karolot ada teh ngarubasakeun budak atuh intern jeung aing sok dek heureuy mun nepi ka silik kadek tina naon jeung aing asal banyo we hampura we jebret kadek nepi ka buntung sirah teh hampura ada heureuy tuh oh hampura ngadek mah tuh jadi urusan heureuy jadi urusan tak kitu euy saya bener kan mau sekali-kali ieu teh bapak hajat teh segala diayakeun wow biaya siang siang kene segala diasongkeun kaopak-opak ya so naon nya eta hayang ngahibur budak sajabi ngahibur nu sanes teh da lain ngan ukur ngahibur murang kali nu dibusaran ieu teh bebas ditongton nya atuh akang tuh ngawalatrakeun pangdangu ngawalatrakeun paningali ningali heuh di luar desa ge sing karurunyung bujang hinga di jero desa sanajan di luar desa oge sing karurunyung nong CS nu di mana-mana nya akang cara rumping usum halodo ongko halodo kamelengan nya bener kan pan aing ngaran-ngaran usum halodo mah beuki kebul we jalan teh keur maruksa heuh meuni perong irung teh alah ampun nyata kitu ulah hayang meuli apel naon ujung ulah yang nyari apa halus mau beli we dina calana aya naon aya rambutan naon teh jeroanana ulah hayang ke Karang Ampel jalanna awut-awutan Tandok iraha dunya alus eta kan rek ngawak naon anu rek jadi wakil rakyat anu rek jadi pamimpin baligo pagede-gede gede-gede gitu kan heeh surah seri dengan pakasep-kasep padahal baligo nu sabenerna mah loh nah kumaha cara nulutanana akibat tina baligo Allah diterap-terapkeun contona tutuwuhan tatangkalan dijadi-jadikeun ku Allah eta teh baligo Allah oh karyana jararadi pan kulobana tatangkalan biji sumber cai manfaat bener karya nu pinuji tuluy lautan aya laukna hah nepi ka jelema teh sumpah moal aya di pangeran anu wajib disemah angin Allah da manfaat karyana leres heuh jajadianana mah tah ku karya-karyana geus sok teu kudu baligo diterapkeun da rakyat oge ngarti engke kamaha-maha
Dayana mah jadi ucing-ucingan rakyat ngajendek milih diberi duit 50.000 duit teh sapira duit 2 poe ge beak 50.000 tapi sangsara 5 tahun bayangkeun ku si orang salah kene ulang memilih nah tuh Ya. Kang gitu 50.000 setahun Kang. jalma iman tuh muncul agama mah ya ayyuhalladzina amanu kan jalma nu iman umat maneh ulah milih bapak-bapak maneh dulur-dulur maneh lanceuk maneh jadi pamimpin sakirana eta jelema masih kena kupur sabab nu kupur moal matak ngadatangkeun kabagjaan dunia akhirat malah nu kupur bakal ngundang malapetaka ajab Heck, dia iya. kan bener itu hei meringkak Ya. sama bener mah dapal cek kurang muah sedikit rokok-rokok cicing lanan udah ku silai nya Kulit sarek. lain nggak ganggu wae ting itu tukang rokok nganggu di dagor kok ini gitu mantang kan bae nu usaha tapi heueuh nu usaha kan bae cek tukang rokok teh sarua we jeung sia cepot aing ge keur usaha heueuh pek cing payu euy cing payukeun Bala, eta teh keur marawan anak pamajikanana di belahan teh sarua jeung urang ibadah maneh oge jang pek Baik. niatan sabab pang hade-hadena ibadah teh nyaeta maraban anak pamajikan ku rezeki nu halal nu halal doakeun sing murah rokona kitu Kang alah ngan dewek teh gegebegan teh euy naon wake gegebegan Kang teh lain Gusti Batara Kresna kawas leuwih di ahli abdi ke kitu pangemut teh Kang wake jeung miwarang dewek dia kita nganterkeun surat sangki sedangkeun suratna teh kaitu ka sawarga maniloka ka Hyang Otipati jagatna teh Batara Guru Allah eta menjadi tanda tanya teh ting tina naon ka sang tukangna dewek dipercaya duka teuing eta mah penghargaan we ka Akang meureutan dan nu hayang-hayangan mah teu dianggap geuning nya ari aing anu teu mais teu meulem paribasana teu mikir-mikir acan bujeng hingga ka nyaring teu ngimpi-ngimpi acan dititah dipiwarang teh eta percaya meureun kanu sajen mah teu percaya meureun teu percaya teh leeh kepercayaan ngadon aing salaku figur nu dititah teh oh di dieu meureun krisis kepercayaan oh atuh da sararea meureun ieu teh datangna teh tina aspirasi rakyat da ieu mah geus teu percaya ka partai geuning nya beres ayeuna mah geus teu percaya ka partai geuning kalah diseungjurikeun teu percaya anu dipercaya teh nama figur benar figur Akang ayeuna mah nu matak ayeuna geuning loba geuning artis-artis selebritis jadi pamimpin nu jadi bupati nu jadi gubernur wakil gubernur Jadi dewan. jara di dewan teh heueuh kitu aduh kateuing atuh Akang tuh kateuing tanda tanya kene atuh dina seuh-seuhanana nyalurkeun aspirasi rakyat teh heueuh teteh nya bener deh kan nanyakeun teh heueuh kitu eta bisa ngajawab kuring oge atuh lamun heueuh nah kieu wae atuh eueuh perubahan heueuh monoton tukang tahu tukang tempe kawalahan ayeuna hese neangan kedele dengan kedele Akang saja ngomong kemarin mah ruas jengkol 80.000 sakilo Cacakan bau. saja bati mahal teh hese teh teuing atuh Kang luar biasa kejadian dunia romantika kehidupan segala jadi pengalaman segala jadi nu kadenge teh model dewe kamari naon Akang kamari aya kejadian naon aya kejadian anu aneh atuh nu aneh kumaha di Akang dewek terek nabeuh harita teh ka pusaka ratu basa tos boboran makanya geus boboran pisan karek 2 poe lebaran nya harita teh Harus mudik. atuh dewek teh ini teh sore teuing ti ditu teh teu nyaho macet macet wah total macetna saja jalan teh macet dewek eta karek nepi ka ledeng geus jam 5 mangkaning sieun kaburitan
da karunya kudu hajat meureun dadagoan we. Pasti Ai panayagan mah ini isuk-isuk dewek mah hari teh sore sonten da biasa lagi sonten jam 4 perbah ledeng deuleu macet. Bakating kurewas karunya kanu hajat deui jorei wah yang ngising. Segala karasa gitu teh Wah eta mah aing lulumpatan kabeneran euy. naon kan Aya susukan bulah wetan terminal ledeng teh. aya di dinya bener Memeh nepi ka susukan teh deuleu eta podol maksa hayang keluar. Busiat. Atuh perecet teh keur leumpang teh deuleu. Ai busiat segede hulu. Heeh. Busiat. Namanya ai Lain busiat gede-gede teh modal ada gede atuh datang ka susukan teh wah piceunna calana jero teh. Duh, ada bau. Tuh dewek teh make calana jero. Aing geus ngisang, aing geus bebersih, sup calana panjang diasupan ku calana teu nyaho sakuna kajejek. Barawak teh tuh jadi molongok. Katurung katutuh hirup. Heeh. Ngan aya saku soek mah panteu kaciri di jero. Teu kaciri aya saku jero. Datang kana mobil teh anger kene jeung mogok mobil teh dihese di hirupan teh. Wah dikitu di kieu kitu huru. Dina panas bener tadina mobil. Nya dipake wae tadi. Kabeneran ya aya mobil nyurusup ni bus nu arah pamanukan teh ning. Tarekel kana bus dek teh. Da sieun kaburitan teh ka Pukasar Karatu. bintang murni. Ai dina bus tong boro anu diuk nu nangtung ge pasasedek. Arus mudik dewek kabeneran dina bus mah aya pamuntangan kieu begini. Di luhur aja. Heeh. Ai di rem teh bletuk sirah urang teh sirah batur. Eta mah aya copet di tukang yo sulusup teh kana saku. Ada eta aya wae. Direret ku aing awewe copetna teh di. Teh nyahoeun saku aing molongo soek. Lempeng pisan gep teh kana bobogaan aing dah. Eta copet ngomong nah cenah HP teh hipu. Jeung HP teh ngarenghap. Bebek ku aing ge dikenyegeun. Dan nu SMS eueuh. Wah didengkeke ku aing kokonna teh kak. Beunang sia copet ku aing sok. Direret teh awewe. Paprong-prong beungeut aing jeung copet. Sok sia mending dicarawokeun copet ku aing. Abeh pada ngagebugan mending cook. Nya meureun manehna teh mending nyook. Nya Atuh ngeunah we nepi ka pamanukan teh peler aing ge. Aduh ampun. Heeh. Geunah we kitu mah. Alah ampun. Teu karasa hareudang. Alah Pengalaman teh pengalaman nepi ka kitu teh aing. beka kitu. Pengalaman geus sok aya wae. Alhamdulillah euy sinden jararag jagena ieu sanajan unggah peuting. Oh ngarora. Ieu teh lain tanaga weuteuh, tanaga leuseuh. Leuseuk ti Keur mah panyakit nyararedak tamah-tamah ge buyar tapung. tisukan lebaran kikieuan. Eureun. Teu sangka nya sinden ye kararuat. Alhamdulillah kuat. Heuda nu bareto mah geus karolot. Atuh da geus karolot. Geus diganti ku budak ngora model kieu ya duh. Geus sarompong. Regenerasi. Nya. Nu baheula mah sarompong. Dalang geus kolot sinden ngarora keneh. Nya kan keun bae ka jurung we ku sinden kan. Ngan ari hitut dalang jeung hitut sinden beda. Ah, na make beda segala. Ai hitut dalang mah tara kadenge tara. Nah, make tar kadenge. Apa sok ngahiji jeung kecerek. Nah, kumaha teh teh? Kadang-kadang heula hitut ketang dut cerek. Nyawa melanghir mah. Heeh. Ai hitut sinden mah ngageber. Ngageber kumaha ya kan. Nah, cara make kitu Wah cepot. ngageber Meureun jauh-jauh. eta sinden pan sok emok. Ah, emok. Meureun eta pihituteun teh rek jalan ka tukang meureun kapenet ku keuneung. Nya kapaksa seseleke ka hareup. Meureun aya lemer ka dupak. Aduh ampun. Beureun aya Pak. Tetenya ye. Halus sorana kan. Alah. Oke jeung terus. Eta sadalono. Jeung bauna teh itu sinden 2 kali nih.
Nah, Kang kedua kali dasar wae Nu hiji bau waduk. hiji Lucu bau egerin. Alah. Mun hiji di menyaho jauh ge. Bau kolaborasi bau ya kan. Mun rek ngarang laguna Hitut Sinden. Ada apa? Hitut Sinden, hitutna 2 kali. Dutut breng. Hari hitut ngadurulung. Ya apa ibu? Karunya mau balik di Arab. Nah, awak karunya kanu balik di Arab ya kan. Aya di Arab teh digawena teh 2 tahun. Oh, kontrak. Jadi supir. Lalaki ieu mah jadi TKI. TKI. Mau ngusahakeun pamajikan mun digawe di Arab jadi supir. Supir ngakutan ontak meureun itu. Balik ka lemur. Eta mah pamajikanana sono meureun. Nyanya atuh. Boga duit ongko. Udah duit gede om. Kadenge we ku bangsat. Eta bangsa sok kadenge wae. saha kira-kira Tius. Si anu balik ti Arab pasti mawa duit gede. Can emas. Sabot keur kacarai nu boga imah eta bangsat sulusup pe abus. Wah, Langsung ka kamar ngebedo-bedo lomari. Wong bangsat nih ah. Keur ngebedo-bedo lomari kitu nu boga imah datang balik ti cai duaan. Heeh. Cing galulutrak eta bangsat reuwaseun. Ya sieun Ka mana kaparego. lompat yeuh. Sieun kaparego. Kabeneran para teh molongo terekel ka para cicing di para maksud mereka daguan hees nu boga imah. Boga imah. Oh. Aya nu boga imah lain hees da sono balik ti Arab. Atuh. Oh eta bagus dalahar. Jam 8 joger we caritana gatrik. Daerah catur ya kan. Cangkang jajamu pabalatak obat kuat. Aduh. Eta bangsa ti luhur kieu. Ulu itu si goblok. Ya. Sugan aing dek hees. Nengo. Dulu itu bujurna nepi ka tapak bisul wungkul. menyuat raca galecok Eta sono urang ka pamajikan nepi ka jam 12 peuting teh teu eureun-eureun. Ger deui we menyo. Heeh. Ger deui we nepi ka 3 rit. 2 tahun atuh kitu. Jam 2, jam 3, jam 4 masih keneh. Eta bangsat geus kesal we ti luhur. Beuh eta si goblok dira harek heesna ieu teh. Celengkeung adan ti lebak kadenge Allahu Akbar Allahu Akbar. masjid Lain salat mereka teh ngedekul keneh we. Ya, da isu kage adan deui. Isu gaya kene adan. Caritana geus ya goprak ke langkara kecape meureun. aya ada ke kalah oh iya Eta salakina ngusapan pamajikanana, mama, Amwing. sayangku, my honey, darling. Tepangih 2 tahun teh nepi ka ulenan kieu. Eta bangsat ambek ti luhur Kumaha kan? bari kabur diteumrag eta mah kaso-kaso jeung genteng. Kumaha. Bari kabur bari ngomong kieu da dumeh tadi ngadenge nyai bojo akang nepi ka ulenan kieu ambek eta bangsa ti luhur bari neumrag kaso-kaso sakalian kalapaan anjing gobrang bertak kitu wah lumpat mapai galeng ai geus jauh teh nyarobok deui make sengek anjing. Tidak kesal teh kan. Karena kesal ngadege kitu teh. Aduh ampun. Ayang sedikit pakai. Lain rupa-rupa dongeng aralus. Aya deui nu balik ti Sumatera. Sumatera. Nu balik ti Sumatera rek balik ka Jawa Barat apa numpak kapal feri Nya kana peri. di Bangkahuni geuning ka Merak Kamarak. numpak kapal nyebrang balik mun ka dieu ka Jawa Barat Ada rek balik. aya di tengah laut kalaluar teh muatan teh maksudna mah meureunnan hayang nempo pemandangan laut Heeh, dina dek. ngajajar wa dina dek teh Bari eta mah keur kitu jo cerit teh awewe satengah tubuh alak kumaha? tulung Bapak si horeng kantongna murag ka laut ka laut. Wah. itu kantong kuring makaning duit 10 juta
pek cenah cokot duitna mah 5 juta mah keur nah jeung kuring 5 juta ewang eta surat-surat penting saha nu rek nulungan kalah mararong jelema teh jayang oh sarua we jeung modaran maneh da ka laut nya heueuh oh nu wani wah gegejeret eta awewe no data mah oi aki-aki kumaha juga jeleng teh ka laut gejebur kecepok kabeneran eta kantong teh karawea kumaha teh page eta nu boga kapal teh ngalungkeun tambang beleng beunang eta tambangna teh ku si Aki teh Allah alhamdulillah dibedo ka luhur teh salamet gor we surak muji benernya eta si Aki menang pamuji atoh Allah pan urang mah lamun dipuji teh atoh nya atoh si Aki mah amak kumari akang nyokot kantong tina kantong nyokot bedog dilagar ke bedog wah dikaluhurkeun hidup Aki hidup Aki. cuk batur teh hebat Aki eta Aki lain atoh kalah baeud bari bedog di kieu kumaha teh mentong hidup sia goblok sok ngomong sia saha nu nyuntrungkeun aing tadi si horeng lain wani aya nu nyuntrungkeun sawak meureun lain eta luas nu nyuntrungkeun ampun eta sia karunya nya khawatir baru dipuji ya Kang naon aya Kang aya pikasirieun euy naon aya anu boga penyakit boson boson teh naon aya boson teh hitut wae ungah ngalengkah ungah hitut awewe gadis munggah jeung batur daerah meureun hitut wae da ungah ngalengkah teh ngik kitu kayaknya bujurna teh kitu we disadar tilu teh anjing sakali nuturkeun baru kan arek maraban meureun baru ka jamar roti kabeneran hanya tak itu murah asih pangeran nya nya kumaha Kang kabeneran aya bujang deui sarua sa penyakit oh boson ai lalaki papan tarik kitu teh dut cek bapak-bapakna teh cenah urang kawinkeun budak teh cenah urang bebesanan yuk buah sa penyakit da sarua sa penyakit cenah abeh teh eraeun hayu atuh cenah kabeneran budakna teh darekeun daekeun pasti heeh jeung eueuh jodoh mending kawinkeun budak teh ai kolot baheula geuning nya ai geus dikawinkeun ti urangna teh ti peuting teh sok diintip bisi budak ku bapakna teh sabab isuk-isuk rek hajat deui disebut teh numas teh beunang ka gadisanana hartina teh geus bageur diintip ku bapakna teh kieu ai kamar pareneng di kahalangan ku bilik kungku baheula mah pareneng didenengekeun anak teh bisi budak teh hade hari panganten da pogo pesa penyakit ai biasana mah ua peuting teh ngik tah ayeuna mah aya sarakina mah aya nu nemalan ngik dut tah bapana ngintip kieu dut nah hanya beula aya cenah ngikna eueuh ai barang aya di bemeu melang urang ka anakna sieun dipaehan toong we ka itu deket ke panto pantona teh kebeneran deh lain ku panto kureregan ku baligo urut urut baheula we dibukakeun saeutik oh paingan dut wungkul da keur dipake ngeuning sia teh heeh beureuh katutup liangna tutup jadi garap kacocokan we alah gede teh. ai budak awewe na mun katempo bapana noong kajeleng teh lalakina ruas meureun eta hitu teh meureun asa kabukakeun lawangna yo tuiu wah
eta masalah modal ratang marupana sirine cocok bre saya kabukakeun alhamdulillah nya euy doana dewek rek ka sawarga ieu atuh ini doakeun pisan heeh sing salamet bisa beri ngumpulung deui Ujang eta saha syukur Wah, eta dang. eta sora ya dewek Jang eta sora bapak le naon bapak nu itu kadieu dulu Jang geuning mah tapi kabungaheun budak teh aya deuleu Jang ulah resuak ulah kan hayangnya hodongengna we deuleu Pak ya abdi Pak oh kadieu deuleu Jang kadieu Simbah kabeh hatur Pak heug syukur Jang melang aing teh nuhun Bapak aya naon sih teh dionang teh ulah melang Pak pikabungaheun ngan abdina ieu asa kabina-bina teuing da loba jelema titaheun nya abet miwarang abdi dititah naon ya ke dana nyuhun restuna we teh siap kakara abdi bangi kadua sana mode ieu Pak semah kabeh hatur bokap heuk syukur Jang pun lanceuk menang pansen Pak pansen naon Jang gerak-gerakan dongengna panjang kapeto kaget kun mirahan ningali ingkang sampun prapta ya sampun prapta ay anak dewek asta dingadawala liar pikageteun silai ujug-ujug gagabruk boa-boa ya singgera pedar sacara basna ulah diding-ding kelir gendang siloka naon deuleu Jang kumaha silai menang undangan ti Gusti Batara teh Jang disangka tadina abdi teh kumaha Jang anu teu disangka tadina meunang karuas abdi teh aduh karuas naon Jang dawala naon caritakeun ku Iling saurkeun ka dongengkeun ku Iling kudu ka ieu teu kuat nyelak pikacerikeun euy aduh ieu nyelak picurikeun jalak si eta mah yo dek atuh kau aya kasedih Cipanon teh kitu jarang saya ditahanna deuleu Cipanon teh kieu salarasna mah Pak barakakeun ku akang ti kawit tepang sareng Gusti Batara teh biasa nu didongengkeun teh ngeunaan kajadian alam dunya kariweuh alam dunya luyu jeung katerangan yen ieu ruksakna dunya teh boh di daratan di lautan teh lintang ti kopolah atawa leungeun-leungeunna jelema polah-polah jelema kan tayeuna beuki dieu jelema teh beuki ngaruksak beuki harengheng ku dedengean geus teu saimbang kaayaan alam oge ekosistem teh geus teu saimbang wayana diruksak ku manusia cinakna harengheng ku dedengean pajejet ku deuleuan ai solusina jalan keluarna mah jalan keluarna pikeun ngahinarkeun ieu karuksakan dunya pun lanceuk teh nampi
dewa ka raja Triloka Wah, eta anu bahayana teh mah. geura emut Tri hartina tilu loka alam kahiji nyaeta Mayapada kadua alam Madyapada katilu alam Marcapada eta teh di bawah pimpinan Otipati Jagatnata. Benar. Jadi Gusti Batara Kresna mah di bawah pimpinan Otipati da puguh Gusti Batara mah ngan mimpin saloka nyatana sadunya Di Marcapada. heuh taya Pak Ieu aya anu jadi kaget kunaon dapan loba jelema ti taheun jelema anu palalinter nu ngalalarti. ngan kitu walaran Gusti Batara yeuh nu pinter teh loba ngan kabalinger Nu pinter loba jelema anu jegor-jegor kabobodo buringas katitiwasan cukup belengur balaganaya ta eta. heuh eueuh deui ayeuna mah anu dipercaya teh lintang ti figur sabab geus kasohor ka mana-mana yen di Amarta teh aya hiji pawongan anu ngaran Semar Sapalaputra nyaeta geus kaceluk ka kana ngewok kaloka kajana pria kajam paring angin-angin hartina geus jadi figur. Wah, katenar. Eta tolak ukur jelema. Rajan dia tuh lengkap teh aya guys dari figur. Tah anu kedah ngadugikeun serat kahiang Otipati Jagatnata teh pun lanceuk nu kapeto teh ulu nyumawi Pak Ta eta mangga emut ku Bapak matak jadi bingung teh eta. sedengkeun pan jelema bisa nincak sawarga teh Pak jelema anu bisa ngajalankeun rel kamanusiaanana sedengkeun ari abdi Benar. jelema tunggu di paru cetang di rumpak paribasana Ibadah ke belang betong dagang le. dulu itu nepi kaki itu tugas lain berat ya mawi Pak Eta nu jadi abot nanti kulan. di perjalanan anak oge abdi teh biheung hirup kurumpilna jalan ka sawarga teh Pak kayak aya juragan Gatot Kaca eta oge bade ngaping nepi ka kampung Medang Kamuwung desa Medang Kamulyan Dah tadi dinya mah abdi teh rek dilepas mangkani ngaliwatan salju wah eta salju ulan gunung-gunung anu pinuh ku salju teh aneka cuaca di dinya bakal kasorang muat tiis ku tiisna oge pan bisa beku jelema teh getih teh tak ku kituna restu ti Bapak naon ngaranna lamun abdi hirup dina waktu ayeuna tanpa nguping panghampura tinu jadi sepuh beres. sabab tadi ka kuping ku abdi yen sawarga teh aya dina dampa sampean Ibu Rama saacana abdi miyos abdi teh hayang nguping heula panghampura tinu jadi Bapak bilih abdi tumpak caringin di buruan teu kuat nandangan proses Benar eta abdi teh hoyong dihampura heula ku Bapak tina sagala dosa perdosaan Bapak sedih kayak lain ceurik Bapak lain ceurik aing mah ceurik ngadenge kitu mesen sedih. itu Pak doana abdi Pak Jawih ti naon. pang doa dewek ari sagigireun ilaing pek cing tawakal aja Ya akang sing mandiri. teh maokeun kajujuran tah di dieu ieu teh hiji panyeuseuh keur ilaing Ya peluang. pikeun ngaronjatkeun harkat darajat si laing salaku pawongan Benar diajar mandiri. supaya jadi insan anu berkualitas sabab uke negara kahareupna jeung ayeuna teh ngabutuhkeun sumber daya manusia anu berkualitas Anu handal. sedengkeun pan abdi teh jelema anu teu sakola eta deui panginitan teh tina kabodohan Eta supaya lamun si lain rumah sabodo ilmu bakal dararatang supaya jadi jalma mikir. pehjang sing tawakal tah aya kitu mah tos aya doa teh sepuh jadi abdi dihapunten ku Bapak heuk dihampur aja saurkeun ka mak Bang Blas pasti inung si lain bakal ngahampura bakal tahajud gak teh jangan restuan. nuhun Bapak nanging saja bina teh kitu halangan rintangan teh bakal aya tangtunya Gogoda tuh keur manusia di mana ngahonta cita-cita naon nu paha
perjuangan teh kudu aya pengorbanan. tak eta segala rupa Dah pengorbanan. dina eta pengorbananana boh tenaga pikiran. Ulah nepi ka nimulkeun karugian ka abdi boh ka kulawarga abdi. Cing naon atuh ti bapa bakal kange abdi cik rek makalan naon mekelan naon Pak cing seperti bantis ka abdi mekelan kerjaan di jalan Pak Oman Silodadi di komo Kang Onang atuh cenah mekelan duogan kalapa hejo kakang deh rib-rib ban ku rib-rib urang teh can bahehon mahanan buah ngan cenah rasak kemudian anu karek pentil kene oke geus asa geus asa dikirim kulitna abdi teh nyuhunkeun bekal we ti bapa naon sakirana anu bakal manfaat ka abdi duaan jeung sidawala manfaat dunyana boh tah atuh lamun kitu mah jang sok dewek dek mekelan ka si laing dah pek tah naon buuk dewek dudut dua lamar keur si laing hiji keur sidawala hiji eta aya eta kalau rambut bapak kudu didudut Salamar sewang para lunteuing bapak teu kumaha wantun abdi bieu panci keneh minta dihampura nya piraku rek ayeuna abdi kudu cubuk cabak kana masta ka bapak haram Pak pamari doraka moal Pak sieun sok jang ali mah ngajebak teh tu wararantun sok atuh ku si laing jang dawala naon Pak dudut buuk dewek dua lamar ngajebak montong dolar tong lamun heueuh oge teu ngajebak bener tapi ku mau sikuna kumanehna pira salamar ge eta mah ngajebak supaya urang duaan teh supaya jadi jelema doraka doraka ulah manya bapak ka anak itu biheung teuing bapana goreng hate piraku rek musrukeun nah si kurang ajar ku bapak we dudutnya manya ka anak oh sok jang pek pilih ku sia sok salah saurang kanya ulah dawala luaskeun sehingga ku kalanceuk ieu dengekeun ku sia mensetan oge lamun kolot teu damang ti dieu tina sampean tah tapi kana tak-tak ka dieu batasna ge kana tak-tak ieu mau ulah disabak sia nu meretikeun nah teh manenan doraka karena masyarakat kurang-kurang lah kolot hampuraan cilaka lapur dari hampuraan pikiran teh ponok sia teh mah nya dua Pak dua tong leuwih ti dua dah iya sok tuna dina gugusi si lain selapkeun ya dan lain-lain bapak yang manaon maksudna betul mamere roti batur menyelapkeun teh cek aduh cek dapat sekian juta goreng-goreng dan duit kontan atau ATM iya makalah huy diselapkeun dina gugusi naon manfaatna kumaha engke engke si lain bakal mangih keanehan anu luar biasa keajaiban sok hiji deui keur si cepot durana panjang mun bisa mah da kabeh we si eta sok iya sok mi HP we di si laing iya selapkeun di si laing kumaha lamun meulit keun lalak-lakan teu berang diPHP-keun sok batur mah duit naon bakal teh hayo betul di kumaha cenah teh selapkeun dina gugusi na gugusi na dompet na gugusi kumaha rasana cing tah engke teh manfaat engke ge bakal nyaho si lain di luar jangkauan urang salah ku manusia engke ge bakal kaciri bakal kapanggih bakal nyaho si lain kanehan ai juragan anom di mana aya Pak ngaping di awang-awang nuhun atuh kitu mah sakitu doa ti dewek aya di sigigireun ira lain kade sing tawakal jang umat ulah lepas tina etika hirup eta kalau cing bisa pindah cai pindah tampian
hartina si lain kudu bisa adaptasi jeung apresiasi. Hatur nuhun Pak, geuning Bapak urang teh nya apa karena basa-basa nu kitu nya sopan santun ramah tamah DP handap asor ulah tinggalin eta pake ku ulah jauh jika mana-mana ge salamet jak didoakeun pangdoa dewek adi sagigeun hari lain ada eta kolotela ngan karasa euy kanya Bapak wah gede kang tapi kanya nanti anu kursi mat mare buuk ada mere tanah mah teu boga tuh batur mah deposito ka anak teh naon nya moran acan we acan kablem di mana itu sok bos agan jagoan ngobrol naon Bapak maneh bieu biar ngobrol makanan naon biar saur pun Bapak kan iya yang upami penak sareng juragan Gatot Kaca omat naon cenah dewek teh geus teu boga keur ngejo yang beri bako teh dola henteu kata sia dibanting ku aing teu kompak sia jeung aing teh beri geus teu kompak adi jeung abdi teh agan marukana teh hirup di Tumaritis nya kulan gagal panen ongko sa gagal panen nya abdi di Tumaritis 3 hektar tak tekala ku abdi pare nuhun naon ku beurit sanes banjir sanes urang sanes naon jadi ala we kudu bogana lah lamun teu tugas pada dicekek we eta teh serius ayo kaula moal lepas bakal dimonitor maneh nepi ka kampung Medang Kamulung desa Medang Kamulyan di awang-awang di aping bisi aya siku sululung gelagak kencana mau ngamuk ke jabatan wah nuhun agan kanya kadeuh ka cinta ka ulas asik agan ka abdi di monitor doana abdi juga ya gini